lagi ngedekor guys di rumah guys. Dekor ya nono akan nikah suruhan. Dekor gorengan. Dekoran sobur. Ya guys, lagi dekor nih anak bujang guys. Bujang. Tuh guys. Warnanya requestnya gold sama hijau ya. Iya, gold sama hijau. Itu belum didekor guys, lagi dipersiapkan dulu bunganya. Harus kembali kembangnya. Itu tuh dari akaran guys tuh. Guys, di situ balik guys. Dekorasi minimalis 3 meter guys. Tapi lobat ya. Tapi ka ujung nek. Kabel bersih. Iya teh carang mun didabel nya om. Iya, tataan kosong teh bere deui gitu. Sok ninggali antaranya makanya kieu cara kerjanya teh guys. Caranya Pak. Sok ngagampang ke nyau beres teh apanya. Barang mah kerja kerasnya mah nggak tahu supaya indah itu gimana. Nah gitu terus tuh nulawang-lawang nate isian jadi kayak tepino talamun anu hejona bisa dicarangkeun bisa dikerepkeun terserah. Jadi 2 versi itu kan hijau bedasnya ya gua hijau mantap. Itu kumaha tuh? Yang si Oga itu. Itu mah di samping kiri samping kanan pakai perekat. Kalau sini si Soga nggak dekor mah guys. Diajar guys. Pemula mah biasanya harus sering ini praktek jadi bisa. Kayak di alus-alus mah ku urang eta. Kumaha ya alusna gitu. Ya guys. Setelannya mah kayak di gedung guys tuh lampunya mah. Lampu bericakan kan ini. Ini sih madep. Tinggal di lampuan. Ayo lampu udah komplit. Kaliwat emang hiji. Bagiannya. Nah gitu. Manil. Tuh. Buintilnya. Guys, mantap guys. Paduannya hijau. Tuh beda mesti kerepan jeung nu acan. Tapi lamun misalkan minimalis duitan mah cigana calon. Da kumaha cicisnya. Ribu atuh guys, cicis eueuhan mah. Cicis eueuhan mah ribu guys. Jadi kedah aya we nya. Ayaan. Atuh tukang lagi kudu dibayar ya kumaha. Cicisan mah ngalamun. Guys, mana hiburanna pareum guys. Urang setel lah guys. Tuh, mewah banget. Une dihareup mah. Heeh. Tamponan. Heeh, sok can jadi guys, jadi mah enak. Tah, kela ieu fungsina naon? Naon? Fungsi naon? Ieu. Mana? Encan, kayak kan dikasih bunga deui. Pak beda bungana, lain bunga kieu, ini mah daun. Guys. Yang mantau yang lagi dekorasi, guys. Mantap, guys. Setelan minimalis 3 meter, guys. Simple ya, daunnya warna hijau sama gold. Tuh pojok acan.
Enggak saya taman no. Mang. Oh acat. Dikerepan gitu. Mau amang mau ngagubrak da ieu, soalna ieu aya harup. Tuh, pojok wae mending ge hiji. Nah, pojok hiji deui anu belah dieu ngahalangan eta. Ieu ujung. Ieu nek tuh, katingali beusina. Tuh. Baik, baliknya. Terus baik gitu. Kayak ku kain gitu mah. Terus cuma Nah, ieu ayeuna hiji-hiji we nek anu hejo mah. Bagus ya, Bun. Bagus kan? Katanya pakai dipaku, kata benda. Di paku mah capek, makunya ini mah bongkar pasang. Nah, tinggal ngebuka mah. Tuh. Ya, oh iya kabehnya. ini sok we kabeh. Tuh, murid ieu nah kembangna. Nyangkut. Guys. Awas kembangna dibalik. Daunna. Tah kieu daun. Di daunnya kieu rata tukang kan? Berarti kieu posisina kieu ieu. Hiji atuh tong dua. Oh itu dua. Nya pan sagagang. Mai dipikalkeun deui sama. Pojok heula, hitungna dina pojok berarti. Pojok. Gitu. Ya kan? Oke. Bagus kan? Tuh guys. Senang main bunga mah, jangan bohongnya kamu bunga asli ya. Keren. Dibalik guys. Tinggal pakai lampu, ngeburelat. Lampuan warna itu. Nggak sesuai mah carangan aja ini harus dia. Tah gitu. Tah. Kurang nikel mang. Baik ngesesuai kan. Nikel we. Nah, jadi main. Jadi panganten ngen udah kali dangdan. Keren guys. Tendanya mau itu nama backgroundnya udah warna blue. Warna bodas. Kumas seleran we kayak bajuna dina naon. Kan hargana benten beureun. Nya atuh. Kamar request benten lah. Iya si Neme nyanyi naon nya. Bang hideung kana buah kaung gitu. Si nini teh nih. Anu di ditu, Mana lagi pengen? Mana ya? Anu di ditu teh gini, anu nyumbang. Oh. Trompet sedih. Trompetnya sedih, tak asup. Udah diajar, Pan. Mang si Upin kalah tuh. Nya aya teteh boga daunan kitu. Daun ku si Upin. Boga. Komplit pokoknya mah. Jang minimalis mah lamun jang mewah.
kurang komplit. Tapi lamun di KB mah mewah sih. Terus separuh guys. Tuh, guys. Tak mun rencen teuing mah nya rencen namun tadi teh ieu tes bodas ka dieu teh. Rencem tadi cek tata bisa kieu we cukup. Ieu Ada tadi ge polos geus alus. Jarang. Tapi yang mau nini gitu mulai soran. Tapi tingginya. Nini mah ibu-ibu kadang. Hidup. oh ieu pas ya joma teh. Iya pas kan? Itu mah kan anu etana golna 2 losin. Ya masa losin, anu dicarangkeun kan? Lamun diramekeun mah reunjem teuing, berat teuing. Mah kuateun itu nong. Kudu ku ieu beusi permanen tenda gede teh nih. Wani. Baiklah copot make dipasang. Mantap. Tuh guys. Ieu parantina ge. Nah, etang ke di dekor lagi guys. Kembang. Bentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Jangan lupa like and subscribe. Subrek guys, subrek. Oke guys, ini ya. Ini belum selesai, nanti diupdate lagi.